Nomor kaopat warabi'u allatu qarinaha ayil jum'ata wa tasbiqoha jum'atun ukhra bi baladiha. Lamun teh mah di hiji lembur tarohlah di hiji kampung ari jumaahanana teh dua di dua masjid, nu hiji di Cikamuning RT 15, nu hiji di RT 16 contoh nanya aya deui jumaahan. Ta maka eta teh anu ti heula eta nu sah, anu paneuri eta teu sah nya. Lamun ku dihijikeun ge tempatna mahi nya. Contoh di RT 16 teh di mana di Cibayongbong atunya mun di dieu ami gampang kaharti. Di dieu di naon ieu teh ngaran lembur teh tuh Cikamuning Pasir Ipis. Tah di Pasir Ipis aya masjid sagede kieu, di Cibayongbong oge aya masjid sagede kieu. Anu mana di dieu ngan aya satengahna jamaahna teh, di Cibayongbong oge ngan aya satengah masjid. Anu lamun dihijikeun ge pimahieun ya. Ta maka ku dipisahkeunana kitu, cek urang Cibayongbong teh jauh kudu ka Pasir Ipis, cek urang Pasir Ipis jauh kudu ka Cibayongbong, awang masing-masing we ayeuna mah. Tah maka saha wae anu jum'ahanana ti heula, takbiratul ihramna ti heula eta nu sah, eta nu jadi. Kumaha ye nu paneuri? Wayahna teu jadi jumaahanana lamun ku dikumpulkeun teh mantak pimahieun. Wa in azumat fa in koronat ha au sabaqat ha jumatun lam tan akid, teu jadi ta anu paneuri nya. Rek paheula-heula atuh memeh lohor. Kumaha cenah lamun bareng hese nya da moal aya nu ngabandungan biasa nu ngabandunganan mun barengnya hararese nya. Illa idza kasurat al jamaatu kajaba lamun jamaahna loba. Urang Pasir Ipis asup ke masjid ieu teh metet nepi ka tukang jumaahan teh. Urang Cibayongbong ge asup ka masjid teh akur metet, sahingga lamun dihijikeun teh moal pimahieun da loba teh jelemana. Ta lamun kitu mah duanana jadi nya. Teu jadi soteh lamun ku dihijikeun masih keneh mahi. Ari lamun dihijikeun teu pimahieun mah moal mahi ieu. Ari masjid ngan menampung 100 orang, ari jumaahan di urang teh aya 200 kan moal pimahieun nya, piraku rek dina dibalong di ditu nya hararese. Tah maka eta mah meunang ngadegkeun jumaahan deui oge duanana sah. Bahkan nya kitu deui satuluyna masjid naon masjid ngan aya 2 nu sok dipake jumaahan teh, ari jelema ngaleuwihan di masjid ieu metet, di masjid itu metet, jelema loba keneh meunang ngadegkeun deui jumaahan. Berarti 3 nya, hiji deui itu di Ciguha. Tah eta mah meunang lamun di dieu pinuh, di ditu pinuh masih keneh teu mahi, meunang ngadegkeun deui jumaahan. Ngan rata-rata lamun di dieu pinuh di ditu mah satengahna kumaha? Nya entos di ditu kan cek tadi ge lamun di dieu pinuh di ditu satengahna, nu penting itu aya 40. Kumaha mun kurang? Wayahna teu sah eta mah cek tadi oge nya. Menta jamaah ka dieu, ka ditu saware euy. Gitu. Kebijakan pemerintah eta masuk nanya teknis. Tadi dia wa ro ijtima'uhum fi makanin wahid payajuzu hina idin ta'adduduha bihasabil hajati ala sahih. Meunang nambahan jum'ah lamun kira-kira geus teu mahi. La mutlaqon fa inik tu piya bi jum'atayni lam tajuz salisatun. Ngan lamun kedua masjid geus cukup tapi orang mah hayang di masjid katilu teu bisa nya, teu bisa ngadegkeun deui jumaahan lamun di 2 masjid wae geus cukup. Wa hakadza wa muqabiluhu ada mustisna'i hadhihi surah wa arkanul khutbataini kantun
rukun khutbah 2. Ari neme manaon syarat sahna Jum'ah kudu aya khutbah anu salajeng nama rukun khutbah 2 kudu kumaha ye nalika khutbah teh eta mah engke khamsatun aya 5 ya, tapi aya nama datos isa wallah bisirik naon siriknya rate wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.